Wargi-wargi Mang Dedi Kiwari Mang Dedi baris neretas bagian ke-14 dina jujutan carita Bagong Kajajaden sakumaha anu kantos diteratas dina bagian ke-13 pedaran Mang Dedi kapegat kuanci dina mangsa medarkin kaayaan alam ti peuting di lembur Cilawu khususna kabah oban sakulawarga kasemahan ku Mang Heru lo nya. Terus ngayakeun babadamian tina ngeunaan koperasi teh. Kumaha atuh para wargi lajengna ieu carita. Langkung paos mangga orang sami-sami Bandungan ku sayana. Kaayaan alam ti peuting dina ujaring ieu carita. Sorak jangkrik patembalan jeung ciang-ciang matak kelar jeung matak waas dialokan ku Surabangkong pating Borogododo disangakan ku Surabancet sakepeung-kapeungeun sok kadenge soal anjing anu ngagogog jigana bae anu ngaronda liwat sadengkeun di imah Abah Oban harita uplak we ngobrol nyatana jeung semah nu katelah Mang Heru malahan dina obrolan eta tepok Bah Oban harita boga nama kieu teh Jang Heru. sama Usaha urang aya dina kamajuan we. Ngan Abah rek mere amanat. amanat kumaha Abah Kieu. Hiata kumang wayana we kudu ditepikeun ka Jang Dali ieu. na kumaha kitu Abah Kieu. Mun Abah kaparangan keur eueuh. non Syaratna pihak koperasi aya pangabutuh pek we hubungan jeung inung budak atawa langsung ka si Nyai. Kartini Heuh, Kartini kitu we. Da geus menang mamagahan. duh mang Abah hatur nuhun ari kitu mah tuh ceuk Mang Heru kacida bungaheunana lantaran jalan-jalan usaha kaciri molongpong asana mah moal aya pikasusaheun nya anu saterusna prung we ngawangkong ngalir ngidul sagala diomongkeun antukna bet nepi kana urusan cek-cek bocek nu jadi bukur catur urang lembur. Bah, Aya nyang Meru. penting mangkukna geus aya deui wae beja teh. Ngajarkeun teh aya anu manggihan bagong gede di kebon kopi. Terus dibabari ku Mang Santanu aya lumpatna teh karungkun sereh landeuheun imah Abah. Tah didinya ngilas duka ka mana leosna mah teh si bagong teh. Nah di urang bet aya anu kitu nya Abah. Nah saha kira-kira anu goreng gawe teh nya? Ceuk Mang Heru beri mencerong ka Abah Oban. Nu dipencerong rada deg-degan hatena. Tapi bisa pisan nyumputkeun semuna malahan mapok malik nanya. Ge. Ai Jang Heru. Kungsi ngadenge Abah ge waktu di Cibaliung aya bagong anu ngarti kana omongan jelema cenah. Kan tenan we da sim kuring oge. Harita ge rame deui Abah. Abdi ge nguping wartos eta mah. Dah, eta teh kadengna ku Abah mah urang Cilengsyar. Dan memang nguhit ka bagong. Ulantaran di lemurna sok mineng kapergok ku tetanggana. Nya ti harita mah eta si bagong teh liarna teh sok ka lemur batur. Dah kulantar kitu buat teuing. Anu ka urang oge anu di Cilengsyar. Nya menurutnya Abahnya ceuk Mang Heru percayaeun pisan kana omongan Abah Oban. Rasmena inget waktu keur ngangon teh kungsi manggihan bagong rawun malahan mah manehna ampir cilaka ku polahna sorangan. Teu aneh Jang Heru. Komo di batur mah loba bejana. Na kumaha kitu Abah? Kieu cenah. Majarkeun teh nu munjung ka meong anu kabuhaya ka monyet jeung ka buta hejo. Untung di urang mah ukuran nu nyegik. Teu minta wadalnya. Tapi Bah, sarua bae lampah kitu teh salah. Sabab geus ingkar tina ajaran agama Islam. Sedangkeun anu kitu peta teh dari ngakuna mah agama Islam. Asa kacida teuing. Bet nepikeun ka poho ka pangeran. Poho ka Allah nu sakitu maha welastur asih ka umatna. Make jeung leuwih percaya ka siluman. Ai Jang Heru. Kepercayaan manusia teh beda-beda. Teu sajalan jeung teu satujuan.
Pantes we kitu ge. Cek Bah Oban hatena mah begdeui. Sok sieun salah ngomong meureun. Ngan untung we Mang Heru teu katutuyan ngobrolkeun masalah eta. Da terusna mah maheutkeun deui janji. Bisi Bah Oban pohoeun. Nya sanggeus kitu mah amitan we Mang Heru teh. Leos indit ku Abah Oban didajapkeun nepikeun kaburuan. Sanggeus Mang Heru indit nak jauh. Bah Oban tanggah ka langit teh lak bengras alam teh. Bentang menikeun kabaranang pating kariceup di langit. Ngan hanyakal keur eueuh bulan da tanggal ngora. Haye pisan waktuna yeuh. Mangkana keur usung panen. Jiga nyameujeuhna aing mun liar da geus ada simpe batur yeuh. Kitu cek geurentes ning hate Bah Oban. Terus unggah kana golodog kebat muru ka tengah imah. Kasampak teh anakna nyatana Nyi Artini jeung indungna keur ngobrol paduduaan. Teu ngomongkeun naon da bangun daria. Sarta jep pejempe sanggeus Bah Oban datang. Geuk Bah Oban diupok karita. Nyai, di mimiti isukan wayahna hidupnya. Ulah minang ting ulin jauh. Bisi sewaktu-waktu pangurus koperasi datang ka urang. Masyahkeun barang bari menta duitna. Tah mun aya semah kitu atawa tamu pek bereskeun ku hidup. Ngarah bari jeung diajar nu engkena bakal pinter kana usaha. Koperasi naon Abah? Heh, Koperasi naon ngaranna? ceuk Mang Heru mah koperasi Sekar Mitra cenah. Nu bagerak dina widang karajinan anyam-anyaman. Bieu teh jeung Abah geus paheut pasini. Yen hasil kerajinan urang dieu teh deuk diborong atawa dibajong ku Abah. Jualeun deui ka dayeuh. Oh gitu. Kumaha carana Abah? Kumaha carana naon? Nya kumaha carana datang terang atuh abdi teh. Keun, ku Abah di papacahan isukannya. Ngan mun aya semah hidup kudu milu nyang hareupan. Heuh maksud teh ngarah apa kana tata jeung carana. Sabab sawaktu-waktu Abah mah bakal init ka dayeuh iyang barang teh apanyan. Kumaha sanggup? Mangga Abah. Nyi Artini bungahin pisan. Lantaran hayang milu usaha jeung nu jadi bapa. Itung-itung ngabantu cenah. Da geus karasa mangpaatna. Tina hasil usaha teh rejeki kolotna beuking ngabeukahan. Malahan mah geus mimiti kabeuli tanah. Atuh geus kitu mah sarea arasup ka kamar. Ngan Abah Oban jeung Ambu Yuyun mah teu tuluy sarare. Tapi bada mileutik paduduaan. Ambo, Aya naon Abah? mimiti ayeuna mah kami teh ulah di tengah imahnya. Nya kudu kumaha kitu Abah? Wayahna kudu di jero goah. Ngarah buni jeung aman. Yang sababna Abah? Kurewel nyai awewe. Sabab dengekeun ambu yeuh. Mun kanyahoan ku si nyai ku anak urang bakal cilaka. Bisi Rusia urang kanyahoan. Budak teh cara bisa dibawa badami. Sok rewel cerewet loba tatanya. Ih heueuh pisan Abah. Ambo oge satuju tapi kumaha ari ayeuna Abah? Rek turun Abah yeuh. Mumpung hade peutingna euy. Heug atuh moga-moga sing salamat kade kudu hati-hati nya Abahnya. Sabab geus loba nu nyaho. Yen di urang aya nu usaha peuting. Dah nya ceuing menikeun ka geumpeur sieun da moal kanyahoan. Asa maneh tanginas kitu we. Nya sanggeus parat babadamian. Duanana sasadiaan pikeun ngajalankeun usaha. Sanggeus kawilang tarapti, Bah Oban kaluar ti panto dapur. Karelas indit bari jeung salin jinis minda rupa. Geus lain manusa deui katenjona teh, tapi wujud sato anu pikasieun nyatana Bagong teh. Kasubri para wargi, teu kudu dicaturkeun deui ku Mang Dedi kumaha lampahna Abah Oban dina ngajalankeun usahana.
Dages jelasnya para kaum dangu yen Bah Oban teh muhit ka Bagong siluman. Urang jojo ringkesna ieu carita. Panjangna alam peuting teu kacatur kiwari urang kocapkeun kaayaan alam isukna isuk-isuk. Kocapding dina mangsa alam isukna. Ka imah Abah Oban ayan datang. Dua tangtungan jajaka garinding pisan horeng si mana horeng. Da ka imah Bah Oban ayan datang nyatana Jang Dali jeung Jang Sidik. Pangurus koperasi Sekar Mitra teh. Assalamualaikum. Cek Jang Dali uluk salap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelotrak bray panto muka lo artini anu bijil. Rangkog artini semukagok. Datenya nak datang teh bet Dali. Hiji tangtungan jajaka anu memang gandang. Jadi panyelekan para mojang. Geming Kang Dali mangga atuh linggih Kang. Manggatin. Bade ka Abah pugu ge aya di bumi kitu. Cek Dang Dali bisa we maneh nama. Dageus wanoh jeung artini mah. Minang ulin babarengan jeung anu sejen. Oh, aya Kang. Dipanggar mangga ini atuh. Mangga nuhun-nuhun. Jang Dali jeung Jang Sidik sapsup arasup gugek dariuk dina kursi. Dua nana rarataret nitenan kaayaan di imah Bah Oban. Memang geus aya perubahan ayeuna mah. Bararesih, raresik, parabot nambahan. Najan heueuh imahna can diomean oge geus aya bedana ti bareto. Ari Nyi Artini kebat muruk ka tukang ngebejaan ka bapana yen aya semah. Tekung silila Nyi Artini geus datang deui gek diuk dina kursi yang hareupan semahna. Antosan cakedapnya Kang. Abah bade wawasu heula sauna teh. Manggatin, sawi udah sase. Sanes, nah ieu pikir sanaon atuh Kang? Asa terat-terat teu sasarina. Bet ka sarulumpaheun ka saung butut. Ari masuk asara leuwas. Nanaon bade naon atuh ka Abah teh? Tini, pugu akang teh kapapancenan. Kapapancenan naon Kang? Kudu diajar ngurus koperasi. Nya kaleresan koperasi teh kerjasama sareng tuang rama. Janten akang teh nuju bisnis minangkana mah. Bisnis aalitan. Oh, akang pengurusna teh. Teu kapino. Sareng saha deui Kang Dali? Cek Nyi Artini atoheun pisan. Sabab asa mobok manggi gorowong. Meureun bisa minang tepung jeung Jang Dali ari kitu mah. Kaleresan ieu Sidik minangka sekretaris. Da bendaharana mah Mang Cece. Ari akang teh kapilih atawa kapeto janten ketua. Teu tiasa ge kapaksa we. Nganuhun atuh Kang, ngering bingah wilujeng. Cek Artini. Solongkrong ngajak sasalaman gep dua leungin patarema. Bet beda geterna asa pating sariak kana beungeut mata kratug kana jantung. Sanggeus kitu pindah sasalaman ka Jang Sidik. Ayeuna mah Jang Sidik anu teu puguh rasa teh. Jajantungna ratug hatena sasablakan. Naon sababna? Lantaran Jang Sidik rumasa geus lila aya pikir kadua leutik ka Nyi Artini. Ngan teu wani kedal. Dan nyakitu heureun kuletah karek baleg tampele. Urang Kang Sidik, nuhun Tin. Doakeun sing suksesnya. Cek Jang Sidik rada cungas-cingeus ngomongna teh. Sabot keur kitu trojol Bah Oban datang. Ti jero keneh oge geus nyarengeh we. Memeh ngomong teh nyolongkrong heula ngajak sasalaman. Gupgap ku Jang Dali jeung ku Jang Sidik di tampanan gek Bah Oban diuk. Nyeh siri deui bari jeung terus harita ngomong. Selamat lah untuk koperasi Sekar Mitra. Selamat untuk pengurus. Semoga sukses. Kitu pokna Bah Oban rada dicampuran banyol. Hatur nuhun Abah. Disuhungkeun jiat biduana bae ti Abah. Puguh diduakeun pisan mah. Sabab lamun koperasi maju Abah ge milu maju. Boga untung tina hasil perdagangan tah ayeuna Abah dek ngaros.
kumaha hasil nepi ka dinten ieu teh Jang Jali? Alhamdulillah bah. Aya tanda-tanda pimajengen. Sabab Margi dintenan munggaran oge barang teh tos katingali numpuk. Lajeng dinten kadua aya 100, dintenan katilu aya 180. Ku abdi ditaksir dugikeun ka engke sonten bakal jejeg 300 bah. Yuh, kurantu terus. Da ayeuna abdi ngahaja dongkap atrapi ngadehesan ka Abah. Aya 2 maksad. Nyaon ta? Kahiji bade tumaros. Nah barang teh bade ngantosan seueur heula atrapi bade dikeureuh ti ayeuna. Oh kitu kadua. Dupi perkawis anu kadua mah upami bade dikeureuh ti ayeuna disuhungkeun mugi kersa masihan heula kanggo perangsang anu ngadaramel. Supados didambalna langkung giat. Atuh saja beda ti kitu hoyong pahlit perkawis pangaosna Abah. Oh kieu itu Jang Jali. Abah mah mau ngahesekeun usaha. Naon sababnya? Heuh, Abah oge sarua usaha. Hayang lancar berjeng untung. Putusanna kieu Jang Jali. Leres. Barang-barang anu geus aya ku Abah rek dibayar kontan. Sakumaha katerangan Jang Jali tadi. Yen tepi ka sore ditaksir bakal aya 300. Keun sakitueun dibayar ku Abah. Ngajan ayeuna oge duitnya da geus aya lagi. Ayeuna nu kadua soal harga. Ta ieu pangaos gak bah. Kieu perhitungan Abah mah kieu. Pengrajin teh lamun ngajual eceran sok nepikeun ka 250 perak. Tapi hayang payu sapoe 2 teh duh. Hesena luar biasa. Sabab naon? Sabab nu meuli aseupan mah beda jeung meuli peda. Can dobol mah can meuli deui. Leres pisan bah. Laras pisan Abah. Dagulan can kitu Jang Jali oge Jang Sidik. Harga borongan Abah ngan wani 18. Pikeun munggaran yo. Ngan kahareupna lamun kawilang haneut jeung pasaranana alus. Abah wani meuli 200-an hiji. Jadi Ujang bisa meuli ka para pengrajin kira-kira 175 perak. Mojonya we koperasi teh bakal boga bati. Cik, saya setuju lamun kitu. Ceuk Abah Oban. Dina badamina tandes teloba rebut tawar. Babalik nang tukeunana. Ari Jang Dali jeung Jang Sidik siliraret. Geus kitu pok Jang Dali harita. Kieu bah. Salaresna pangaos sakitu teh ali teuing. Hawatos kanu ngadamelanana. Nanging insyaallah ku abdi badi pasihan pengertian supados ngartos. Ta ayeuna kumaha perkawis barang salajengna bah. Saupami stok seueur, nah Abah moal maneg dina masarkeunana. Tanggung jawab Jang Jali. Moal burung payu lah. Teu payu aseupan ganti ku ayakan. Cenah eta bisi ayakan carang teuing ganti ku nyiru. Cenah eta nyiru ceperet teuing ganti ku tolok. Bisi tolok teu bisa dipake tiung ganti ku dulukuy. Pokona mah Jang Jali para pangrajin moal nganggur lah. Sabab Abah rek ngajual barang anyaman. Jadi lain khusus aseupan bae. Naon geus sakira diperlukeun ku jelema. Tak kitu Jang Jali Jang Sidik. Nuhun atuh bah. Nuhun atuh Abah. Mun aya panuhun sarupi. Naon? Kanggo salajengna mah nyuhungkeun pangaos teh 200 rupiah we hiji atuh bah. Ulah 18 teuing. Ngarah koperasi tereh beukah modalna. Iya Jang Jali, Jang Jali. Hebat budak ngora teh heug. Engke mah diboli sakitu gengan keur munggaran ceuk Abah ge. Wayahna sakitu. Sabab barang oge pancen puguh kapake ku konsumen. Mun teu payu kumaha? Pan Abah nu rugi meureun. Kanti Jang Jali. Kahatos bah. Mangga abdi satuju Abah. Sok, tulis kwitansi 300 aseupanyeun. ARP 180.000. Mangga bah, mangga. Kawargi-wargi istri anu hoyong kuli ka luar negeri enggal we tepangan ka Mang Dedi nya. Ti Ramayana Kota Sukabumi nganggo angkot nomor 21.
Sakali deui kanggo ka wargi-wargi istri anu hoyong kuli ka luar negeri ka Singapura sareng ka Malaysia kalayan teu dipungut bayaran, teu dipungut biaya, enggal sumpingan bae ka Mang Dedi. Ti Ramayana Sukabumi nganggo angkot nomor 21. Hatur nuhun ku Mang Rupi perhatosanana. Mangga urang Bandungan deui caritana. Sanggeus menang kasanggupan kitu ti Abah Oban. Jang Dali ngareret ka Jang Sidik. Nu direret surti gancang mukatas. Kusiwal ngabijilkeun buku kwitansi gutrut nulis tanda terima sakumaha mistina. Sanggeus kitu soong dibikeun ka Abah Oban. Ku Abah Oban diilo didangdak dengdek. Bener. Jadi kabehna teh 57.000. Muhun Abah. Harita keneh Bah Oban ngojengkang ka kamar. Tekung sila geus kaluar deui berjemawa duit sacukupna. Sanggeus utang itu ngahareupeun Jang Dali jeung Sidik saor dibikeun ka Jang Dali. Hitung deui ah. Prak dihitung deui ku Jang Dali. Sanggeus bener bilanganana bes kana kantong. Pok Dali harita. Abdi nampi artosna Bah. Sareng teu hilap ngahaturkeun nuhun. Sabangsun Jang Dali Jang Sidik tapi barang rek dikontrol ku si nyainya. Nya halus tawan teh ye mun aya nu goreng wayahna we. Kudu kagantinya sabab mutu kudu dijaga yo. Mangga Bah saya kitu ge. Nyai, Abdi bae. yung itu. Kontrolnya bilang sing apik sabaraha anu aya sarta sabaraha kurangna. Mun aya nu goreng pisahkeun sia diganti. Ceuk Bah Oban ngareret ka anakna. Mangga bah. Nya sanggeus kitu mah Jang Dali Sidik katut ni Artin. Kancring we arinit muru ka imah Bapak RT. Da keur saheulaan mah kantor koperasi teh di imahna Bapak RT heula. Tekung sila geus tepi weh kanu dijugjug. Langsung Nyi Artini teh ngajalankeun tugasna. Barang nu aya kabehna 300 kurang 15. Teu aya anu apkir, kabeh aralus. Kawan tugas diwawadianan ku Jang Dali. Sangkan barang jeuna diapik-apik ngarah tigaplah. Kumatin, katampi barangna. Katampi Kang. Sarae sadayana oge. Nanging Naon? nanging anu kirangna mugi dijajagan dinten ieu pisan Kang. Bili enjing bade langsung ka kota. Mangga. Tangtos diperhatoskeun tin. Ceuk Jang Dali bari jeung manggut harita teh. Samemeh mulang Nyi Artini jeung Jang Dali katut Jang Sidik. Luntang lantung heula bari jeung nyaksian anu keur digarawe. Sabab digawena dikumpulkeun di pakarangan imah Bapak RT. Kaparangan lega di pakarangan teh. Atuh Nyi Artini bisa sakalian nitenan anu digarawe. Jeung asa betah we deui. Da eta dibarengan ku Jang Dali anu dipikaresep ku manehna. Tapi dasar kudu we aya rereged teh. Nyi Ita teh ti kamari oge geus hariwang jeung hariwang bae. Bisi Jang Dali kaceot kaheon ku Artini. Harita oge manehna teh ngahajawe luntang lantung ka bibir imah Bapak RT. Ayeret ka Jang Dali heab hatena panas. Sabab teu nginjeum panon teu nginjeum ceuk. Jelas pisan Jang Dali keur iring-iringan ti luar. Bari jeung nempoan digawe. Nyi Artini di tengah. Dali jeung Sang Sidik di sisi. Haram jadah. Teu jauh tina sangkaan aing. Kurang ajar si Artini. Beuki ngajago we hirupan teh sia. Kang Dali deui teu beunang patahan ku aing. Ceuk Nyi Icah bari jeung kakerot nahan amarah. Panon murawang kanu tiluan. Tapi Icah teh teu wanieun ari ngadekitan mah. Kelakah ngulewat kagigireun tangka rambutan, nyempot we di dinya. Negeskeun anu keur luntang lantung. Sajeroning kitu teh hate Icah mah pating haream.
Jajantung ratu huntuk kekelot ngancing nahan amarah. Ada sabab, kaciri pisan, Nyi Artini ngomong jeung Dali, bangun anu geget nakeranan. Najan henteu oge, da katempona kudu timuruan mah asa heueuh we layut jeung geget. Aduh, ngagawe naon teh si Artini teh atunya? Ngaden losos ka dieu sugan kudu dicaco sia ku aing matana. Ceuk hate Nyi Icah berjeng ti paparekep. Panon mah mencrong ka Jang Dali jeung Artini. Leungin ngaragamang kana kulit kai jeletot di ciwit satarikna. Jedud kukuna karasa nyeri. Atuh mending ngajenghok Nyi Icah teh. Jadol teh sugan teh si pipi si Artini. Sugan teh mata si Artini da geuningan tangkaramutan duh. Nyeri kokon aing ya. Cek hate Nyi Icah. Bari jeung ti karasa ninggilan kulit kai. Atuh kalah beuki parna jeung nyeri leungeunna. Tungtungna Nyi Icah teh ngabeng beose ini berjeng mawa hate anu hanjelu bagegal keheul ka Dali. Tapi teu wani naon. Sabab loba batur, mangkani bojona Bapak RT aya di dinya. Tunda Nyi Icah nu mawa ka keheul. Kocapkeun deui Jang Dali, Jang Sidik katut Artini. Artini harita ngarasa cukup ngontrolna. Pok amitan ka Jang Dali. Kan Dali, Aya naon Tin? sanes kirang sana, sanes teu betah di dieu nanging andi priyogi laporan ka Abah. Bilih bade diolah deui kanggo salajengna ayeuna mah parmios atuh heula. Bangga Neng, lujeng angkat. Wayahna we teh dijapkeun nya. Ceuk Jang Dali berjeng siri. Ret ka Jang Sidik nu direret deg-degan. Kahayangna mah manehna anu tititah jajab teh. Tapi inget kana tugas. Asa welkang da caket sareng ade. Da mau aya naon siang mah parmios ka sadayana. Mangga. Atuh nu reang oge lain Dali jeung Sidik kungkul. Nu digarawe oge reang nembalan nyebut mangga. Nyi Artini kencis balik sorangan. Hatena lugina dunya teh asa lega deui ayeuna mah. Ku Jang Dali jeung Sidik pada neuteub nepikeun ka ngilesna. Komo teh Jang Sidik meulikeun ka teu ngiceup-ngiceup. Kataji ku langgiorna kabita ku ngageblayna. Nya sanggis teh katempo deui meulikeun ka ngarahuh bakat ku capek. Ulah kamalinaan Sidik. Yah, urang digawe. Hayu Kang. Jang Sidik ngarenjag. Sabab pikiranana kamawa ku Nyi Artini. Jang Dali jeung Jang Sidik sapsup arasup katepas. Gek diukina kursi. Trojo Bapak RT nyampeurkeun langsung nanyakeun ka Jang Dali ngeunaan babadamian jeung Abah Oban. Barabat ku Jang Dali didongengkeun, ieu teu aya nu kaliwat. Atuh teu wudu Bapak RT bungahit. Sarta satunya tujuan kana naon-naon anu geus diputuskeun ku Jang Dali. Baik gue akhirnya mah geura aturnya. Jeung daftar nama si anu sabaraha asupan, sabarahaeun piduiteunana. Terus jumlahkeun, pisahkeun pibatian koperasi, asupkeun kana buku pamasukan. Buku kwetansi kade sing cocok jeung buku gede. Ngarah babari ngontrolna Jang. Mangga Pak RT. Sok dik, urang digawe euy. Ngarah poe ieu bisa beres nu digarawe. Kudu menang duit ayeuna keneh ieu. Mangga Kang. Cek Jang Sidik berjeng singkil. Dan hanya ka pikiranana kaganggu keneh ku Nyi Artini. Langgeorna kacipta bae dina sawangan. Kade sing junun Jang Sidik, sing apik jeung talitinya, najan sapelake kudu diperhitungkeun nya yo. Sabab imah duit sarea lain duit perorangannya. Cek Pak RT teu leh melemep pepelingan ka Jang Sidik jeung ka Jang Dali. Prum Jang Dali jeung Sidik ngamimitian digawe. Duana husuk yang hareupan buku. Ngitung duit keur bayarkeun kanu hakna. Terus ngitung duit kauntungan koperasi anu munggaran. Kira-kira mangsa alam wanci mancaran. Anak Turojo teh au datang langsung asup ka tepas. Gek diuk di gida Jang Dali. Sidik oge reuasin. Panon rada buncelik da asa diganggu. Jeung asupna teu make tata cara anu wajar deui. Kembali. Mana si Artini? Mana si Artini? Kitu ceuk nu kakara datang. Nu teh lian iwa teh Nyi Icah anu geus kacida ambekna. Atuh puguh Jang Dali jeung Sidik teh mending ngajenghok. Ari sabab ujug-ujug sewot we. Jang Dali rada geuneuk beungeutna teh panuju kana tindakan Nyi Icah anu teu sopan. Ih mana?
Buktina ucapan anu manis teh dasar laki pangoloan. Cah, sing boga kasopanan atuh ieu teh di mana ieu teh? Ulah gagabah ngomong teh. Kawas teu disakolakeun we. Hap. Kumaha ieu teh? Paharang-harang di dieu. Ulah ngaganggu kanu keur digawe. Si nyaho sopan santun atuh. Cek Jang Sidik diberi jeung melotot ka Nyi Icah. Mahna oge ambekeun da asa kaganggu. Mangkana keur nyang harepan pagawean penting. Teh kudu melongan dong Diki. Iya masih urusan pribadi. Mun sadalian urusan pribadi nah teu make dibawa ka dieu. Cik atuh dengan waktu jeung tempat nu wajar. Nu sakira teu matak ngaganggu kanu kapentingan umum. Piraku teu nyaho. Kapan Kang Lali teh keur sibuk ku tugas koperasi. Sawana sia. Cek Nyi Icah jamotrot. Nyungcung kawas asupan. Gede gue ini berjemawa amarah teu katahan. Datang-datang ka bibir imah hiu ngecerik ngabangi. Berjeng mengpeos kawas nu eleh perang. Sajongjongan mah Jangdali jeung Sang Sidik harita ngaharuleng bae. Asa ruas kareureunnakeun. Nu pangruasna mah Jang Sidik. Lantaran geus rumasa kelapasan milu campur kana urusan Dali jeung Icah atuh gancang tumada. Kang Dali, Naon dik? hampura Kang. Kuring geus milu campur kana urusan pribadi Kang Dali. Satengah teh sadar Kang tadi teh. Keun bae dik lah. Sabab Sidik oge boga hak pikeun ngusir eta awewe. Sabab ieu tempat lain peranti debat anu pitu patut, tapi tempat usaha ngajalankeun tugas koperasi. Sajabana cik itu teh bumi Pak RT diongkoh. Cek Jang Dali maneh nama atoh we puguh. Sabab Nyi Icah buru-buru indit. Dak kujang Sidik diperangna. Jep we jarempe teu aya anu ngomong sakecap. Duanana ngumbar lamunan. Rada seunggah lantaran karekder digawe geus datang rongrongan. Nu teu puguh ujung puhuna. Tapi Jang Dali sadar. Manehna inget kana obrolan anu geus kaliwat. Waktu dihandapeun tangkal caringin teh waktu paduaan jeung Nyi Icah. Rahuh Jang Dali narikna pas jero. Buku geblug ditutupkeun. Katara ngabebeut beungit nage semu alum. Awak leuleus lungse kana gawe kurang sumanget. Atuh Jang Sidik ge kabawakeun buku ditutup pok harita. Pagawean moal beres ayeuna Kang Dali. Tapi duit mah bisa dibagikeun poe ieu keneh. Sabab lamun disimpen di urang bisi kacoceng Kang. Duit mah gampang setorkeun we ka bendahara. Nya tapi kumaha ayeuna Kang? Akan malieur edik. Teu sanggup nuruikeun pagawean. Isukan dieu we lah, sugan rada salse isukan mah. Deuk ngobrol heula jeung si Icah. Era akang mah asa diwiwirang ku si eta teh. Da sahanteuna kolot-kolot ngadengeun. Malah teu mustahil lamun geus tepi ka indung bapana. Kayak indung bapak akang. Ulah wakeletik hate Kang Dali. Urusan sakitu mah cetek. Diriungkeun sakedeung oge beres. Nu penting mah Kang Cik Icah ulah sina datang ka dieu. Sabab ngaganggu kana pagawean. Nya. Anu berat teh eta. Sabab si Icah mah sayong. Teu nyaho tata krama, teu nyaho kasopanan, teu bisa ngabedakeun waktu dinas jeung waktu lowong. Rasa sabareh lah Kang. Ulah runtag ku sakitu yah. Urang dahar heula amuran mah yuk. Urang di imah kuring we atuh Kang. Nya hayu dah heueuh geus lapar akang ge. Yuk. Jang Dali jeung Jang Sidik jerat turut di imah Pak RT. Inditna muruk ka imah Sidik anu teu pati jauh ti dinya. Bari jeung leumpang teh galecok ngobrol ngomongkeun kelakuan Nyi Icah nu tadi. Sedengkeun hate Jang Sidik rada hariwang bisi Jang Dali jeung Icah tepikeun karuntag. Geus tangtu pangharepan manehna ka Nyi Artini bakal beuki ipis. Sabab lamun Jang Dali lesot jeung Icah, pasti Artini hese ngadeuketanana. Kitu anu kapikir ku Jang Sidik mangsa harita. Cag urang tunda kayaan Jang Sidik jeung Jang Dali. Urang teu neuleus sakedeung, kiwari urang kocapkeun kaayaan Nyi Icah. Kocap ding Nyi Icah. Tadi teh waktu ngading diucerik. Nyi Icah labas muruk ka imahna. Datang-datang geblus muruk ka kamar nyu ngecerik sakebekna. Atuh puguh we indungna ruasin. Lantaran anakna ujug-ujug cerik bangun anu kanyanyerian. Atuh gancang diteuketan pok Mang Dedi nguningakeun
waktu cukup mangsanya kapan cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah enjing mangdi di baris naratas bagian ke-15 dina mangsa tur acara nu sarua. Hatur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.